Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak anu solih tur solihah. Kumaha damang? Mugia hidup sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sateuacan dimulai pangajarana, hidup sadaya kedah dibiasakeun maca doa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Tong hilap, tetap jaga protokol kesehatan. Nganggo masker, ngawasuh panangan, ngajaga jarak, sareng ngadua ka Gusti Allah pamugi panyakit nu aya ayeuna ku Allah diangkat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pangajaran dinten ayeuna nyaeta pangajaran kagenep tentang kaendahan Indonesia, anu hartina keindahan Indonesia. Nah, materi nu bade ku Ustazah disampaikan nyaeta tentang sajak. Naon sih sajak teh? Sajak nyaeta salah sahiji wangun karya sastra. Tah dina macakeun karya sastra ulah poho hideep kudu macakeun kalawan bener sora jeung lentonganana. Nah, lentongan itu adalah lafal dan intonasinya. Jadi ketika kita membaca sajak, sajak itu dalam bahasa Indonesia puisi. Jadi harus betul cara membacanya, suaranya, lafalnya, dan intonasinya. Dina maca sajak oge urang kudu apal heula kana eusi sajakna. Buah eta sajak teh sedih, pika sediheun atau mere sumangat. Jadi kalau mau membaca sajak atau puisi, kita harus tahu dulu puisi itu puisi sedih atau puisi yang memberi semangat atau puisi senang. Ketika puisi sedih berarti bacanya pun harus sedih. Begitupun dengan puisi yang menceritakan tentang kegembiraan atau mere sumangat berarti kita membacanya harus semangat. Nah, eta materi sajak. Ayeuna urang lajengkeun ka nulis ku aksara gede. Hideep tangtuna geus apal kumaha cara make aksara gede atau bagaimana caranya kalian menggunakan huruf besar dalam penulisan kalimat. Supaya lebih paham, ayeuna hideep diajar nyerat aksara agengnya. Dina cara nulis aksara gede aya 3 tempat. Nyaeta nu kahiji ngamimitian nulis kalimah. Nah, lamun hideep bade nulis kalimah mimiti atau kalimah awal eta nganggunakeun aksara atau huruf gede. Anu kaduana nuliskeun ngaran jelema. Nah, lamun hideep gaduh namina misalna Dadan. Nah, D anu pangheulana eta hurufna huruf gede. Ayeuna nu katiluna nuliskeun ngaran patem-patan atau nuliskeun atau menuliskan nama tempat. Misalna Bogor berarti B-na aksarana ageng. Terus Ciamis berarti C-na aksarana ageng. Nah, eta perkara tentang nulis ku aksara gede atau menulis dengan menggunakan huruf besar. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Jadi tidak boleh sembarangan dalam menulis, apalagi menulis biografi, menulis kalimah cerita, dan menulis lainnya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna pangajaran kagenep tentang kaendahan Indonesia atos rengse. Pamudah-mudahan nu keustajah nu disampaikeun aya manfaatna kangge ananda solih sareng solihah. Amin. Tong hilap dicatet di buku bahasa Sundana. Beh engken pamiulangan teu harese. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.